Ye, mana dia? Yo, di mana aja? Dah kantongan bisa ada si Anggi yang serangan saya mah karena duit dong securut baik kantongan heula koy mana si Anggi teh nya disuruhkeun kopi ya karak datang ih Anggi kemana gitu si Anggi yo dasar cerape aing karak datang dagang gitu can melak tanggal dangdur segala serah lebih lah mana nyanyi bae aing nangkon si Anggi kemana bae sungguh terpaksa aku menyanyi membawakan suara jeritan hati main bang Medan kemana gitu si Anggi yo cenginum tah cokot taus yo buangan lah ngagandengan dia kakak karak aing dek ngaliep. Woi hari itu dia hees ta pantesan ku yang diceluka anak suara-suara anak warung dibuka manen hees mata dina kan dia ke terus gerak dia gelis non gitu kakak halibu bae sudukun kopi singgi dia mengarak datang ya alaman amat sih ya kakak yang seduh-seduhkeun nyeduh bae sorangan ya menggi dia menyeduh serangan bu hayang melodok aing diseduh serangan paham bah masa itu nyeduh kopi seduhkeun apa nggi ya aing karak datang papu dia mah titah nyeduh serangan melodok horengnya seduhkeun ka ditu seduhkeun jadi adi mau kudu nurut cenage cak mage itu tuh gelis ya diseduhkeun tapi kan nyeluka nong na gelisnya janjinya iya gitu aya nurut kudu digelis-gelis bae ngomong naon dia itu gelis dia mah gelis kesan sekira itu gelis honong mah tah kakak gradi emu udah China ge ari si aku dusun teuing nya kala gelas kot dicengki-wingki kabina-bina amat China ge tiis deui deuh kuuhan pisan yo iya tuh mana sakitu tanggi kabina-bina amat melan cai tiis deui ge China ge lah aing tuh lah aing ani ka kebon lah lakeun tanggal dangdur snunya gelis dia mah kabina ya panapihatkeun ya pasta kopi ini ke kebon lah warungnya banyak hujan segini doang Gigi kalau ketutup nek kaborongnya dia ngabetin bae yo kan nek kaborong naon atuh dia mah jinggeurake nek tutup kunaon kitu si hujan aing lis ardi keur kemari kemana aing maka dieun nyaran dia eueuh aing geus ketemuan ka bogo aing dia mah lis ari kitu dia bogo ka bogo Gi atuh boga lah cak kakak aing mah pan gelis bisa bae tah itu sabarahaeun coba amat lis cing naon cing tahlilan tah asal beda mengki tahlilan cing kapeuting malam minggu bising aya nu ngainjang ka ieu mah sip tah gede tong ya kabehna 12.000-an tapi bina amat dia mau plastik itu
Isiwi dong jauh baik. Gondol baik kunaon. Bina-bina dia manggi. Yo, bayar apa? Nges, Assalamualaikum. Hai, Ulis, kurang dia. Ribet amat dong jauh baik. Nges, tulis baik. Ini nama sana mah. Ih, dia ya ngahutang di baik. Oh, nges. Iya ngaborong, nek mandi mah teh. Naon dia nanyain aing mandi, nek ngintip deui. Ih, dia seserengidan. Teh, Amit amit, amit amit. Nggak melak deh. Nah, subur dia yang kenanya. Lebet kena pokok nama dia buah dah. Yang kemari teh gul lah teh anu. Balik. Terus lah, sok. Pokoknya mah mantap dagangan beak burang keneh mah geus ka kebon lak tanggal dangdut dah. Geus mah tadi ngopi segala disuduhkeun si geulis nah kayak mana teh mah geulis di goblok. Bujore hidung deui. Tuh, embe kegemberan bae de bating aing dikandangkeun. Geus tenang bebe. Aing lak tanggal dangdut heula yo. Pokoknya mah mantap, gurih-gurih nyoy pokoknya mah. Tenang mah rasanya monyet banget. dia di tapan burung puting ugunana. Dia di kosan Senin Kemis ugunana. Gara-gara dia yang disabor. Dia balik deui. Masa kita bututnya. Ih, kan dia itu dia. Bawalah. Sungguh terpaksa. Weh, tuyul. Enak, Mang. Kan dia oke. Dia kemarin ngegawean aing dia haram jadah doang. Gawe naon, Mang? Atuh eta nyeropong kitu ke duluan jubur. Yang si maing aya mehongan di dieuna. Geblak doangan. Oh, Mang, maaf. Aing mah teropong na menang mendak di tungku. Geblak doangan. Ngegawean kolot dia. Geus Mang cicing, yang penting mah jubur. Jubur. Ih, mata aingnya ge belok ku dia. Geblak dasar mah aing geus mandi, geus kasep. Di mehongan ku dia di jaelan toblok. Geus mah ulah marah, kami boga pusaka yo. Ya urusan ku Mamang yo. Naon jeung ieu na? Geus ulah loba bacot pake beka hulu. Dipake kumaha? Dipake kana hulu teh ye dibelitkeun. Kieu. Oh, ngebaca bae. Geus kolot ge pir aku teu ngarti, Mang. Kumaha ye aya mantrana we ye. Ayo yo, poin berbeda yo. Oh, gitu. Oh, kayak kau yang coba ya. Jajal ya. Fokus, Mang, fokus.
Bak, yang dijajal ya. Sing nipu doang non kemari teh. Ih, itu cocok. Suara si Mamang. Mana tuh si Mamang? Den, tuyul. Tolong anain tuyul. Tuyul, tuyul dia ya, itu bisa turun ya, gara-gara dia ya, aduh, itu bisa turun ya, tolong anain dia, kalau nih jurinya geblek dia, tolong anain bisa turun ya, geblek dia ya, gara-gara dia ya, dia geblek dia. Lebuk dia didinya lebuk ya. Lebak dia, setor doang kemarin yang cerikin aing dia geblek banget, ini kumaha aing turun aja. Aduh, goblok banget, aduh, Ciludin, gara-gara Ciludin, aduh, hulu aing nyeri, aduh, pan aing cili, aing nyeri amat ya cili, aduh,